Cek cek jiwa lupa. Kang Wowo. Yuk. Ya urang teh gaduh cacarekan. Cacarekan ti payun urang teh ngabahas ngabentenkeun sareng e. Tapi urang teh acan masihan kumaha sampel-sampel anu dina bentuk kalimah gitu. Antanapi caritaan. Kalaresan abdi mendak dina Facebook kumaha ngabentenkeun sareng dina kalimah. Seueur pisan ieu duka saha nu ngadamelna ku abdi di ieu disuhunkeun kaikhlasanana bade di ieukeun di kontenkeun di dieu. Mudah-mudahan janten kawruh kanu sanes kumaha ngabentenkeun anu sareng tapi dina wangunan kalimah gitunya supados urang teh janten jelas. Emang lain kalimah deui ieu mah carita tapi tos janten wangunan carita gitu dina kalimah eta teh mung dilebetna eta teh seueur pisan anu ngahajaw eta mah ngadamelna teh nu anu nganggo anu kumaha anu gitu. Sok mangga dibuka heula teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ulujeng wayah kieu paluarga sadayana ulujeng tepang deui di Padaringan Channel simkuring ngabawa disarengan ku Mang Uden Senok. Naon lah nu katinggal. Untung gede. Aman. Ya, aman. Untung we teu Uden casan gitu. Asanapi Uden senal capit alah nah. Bisa jadi kapayun mah pamitos seep. Saya cariasanana. Tah. Sok atuh. Sip. Di dia pamirsa sadayana urang bakal nguningaan kumaha kecap bakal robih maknana, robih hartosna upami urang leres ngaoskeunana. Sareng leres nyeratna mana nu kedah mana nu sareng nu gitu. Mangga urang kawitan ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rohakana bahasa Sunda. Musik bisa deng. Rangkawitannya para pemirsa. Caritana basa tahun 1880-an. Diserang jeger-jeger anu biasa mangkal di terminal. Bisa dibahas lah? Terus tacan dugi. Diserang jeger-jeger anu biasa mangkal di terminal. Poe rebo ku botol teh. Mana poe rebo kan leres kan poe rebo air rebo mah dinten air rebo mah nyandak anu seueur gitu kan eta tuh benten kan rebo nyaridu gitu rebo nyandakna barangna seueur gitu terus rebo diserang jeger-jeger anu biasa mangkal di terminal poe rebo ku botol teh diserang ku polisi serang. Serang jeung serang. Diserang mapan istilah nama dibeberik gitunya. Diserang di ieu serang mah kan nami tempat di Kabupaten Banten. Ku polisi serang. Jeger-jeger ditembakan jeger-jeger. Jeger kan bandit lah istilahnya. Preman. Ditembak jeger suara jeger caket kan beda. Tapi upami misalkan lepat nyeratna jeung balik hartosna maknana benten upami jeger mah nu curekna di payun curak ger eta teu nganggo naon upami jeger mah
J E teu naon G E na ngacurak jeger. Jeger ditembakan jeger. Jeger ngababatang di sisi serang, sawareh berebet ngeberebet. Sawareh berebet ngeberebet. Ya. Lulumpatan. Ya ngeberebet eta. Nah, sawareh berebet sawareh berebet ngaberebet lulumpatan. Berebet sora bedil ngaberebet. Nah, berebet lumpat, berebet tengah ngocureknya, berebet nate. Terus Benten seneng berebet sora bedil kan, berebet eta mah ngocurek luhurna, berebet benten, berebet mah lumpat, berebet mah sora bedil. Ajeng Kang Ngowo diagengkeun nya. diagengkeun. Tos sepuh eta. Berebet sorak bedil ngaberebet. Jeger di berebet ku polisi kapaksa kuring milu ngeberebet ngajeleng ka sisi serang na galengan. Masih tacan. Perang euy ceuk hiji jalma nu buukna perang. Perang ya, perang menyeperang. Ya. Perang mah buukna anu siga ieu daun jagong. Ya. Perang Are eta alebatan di chat atawa biasa nama ieu kan tahun genep 10 can aya pikok. Can aya pikok. Berarti eta mah padahal merek pikok teh. Alebatan ieu pepanasan we. Pepanasan gitu. Pepanasan. Buk jagong. Kuring nyerangkeun anu nyerang. Kuring nyerangkeun anu nyerang. Tah nyerangkeun teh ningalikeun ti kajauhan nyerangkeun. Anu nyerang. Kuring nyerangkeun anu nyerang jiga jalma nu keur sedeng sedeng. Ya, keur sedeng teh keur meujeuhna. Sedeng teh teu burung atanapi gelo atanapi kurang waras. Kurang saeunan. Tingali jukut jeung tutuwuhan sejena perang kaidek ku nu ngaberebet. Masih bari ngadepong ras kuring inget kakerak di imah moal paeh gitu da kamari teh di paraban kerak. Kerak jeung kerak mah jenis manuk kerak. Upami kerak mah biasana upami urang ngagigihan atanapi ngaliwet tah anu tutungna dihandap teh disebatna kerak. Lain ieu eta mah naon eta? Dahdir eta. Garing. Kerak ieu mah dina ieu mah kan di paraban ku kerak mah nya paraban dahdir. Ajeng. Kuring jeung Neng Meli nu meuli rujak. Alah, Meli manami meuli mah meser. Coba ieu mah aya uan ieu meuli. Teras diuk di teras. Lajeng teras teh lajeng. Diuk di teras teh di ieu dina baheula mah digolodognya da gitu. Teras. Teras diuk di teras dah harujak bebek bari ningali bebek nyatu huut. Rujak bebek, rujak anu ditumbuk, anu ditutu. Upami bebek mah nya meureun atanapi entong. Kada bebek kena ulah ngirung pas dibahas. Bebek kagegelan ti mitoha tara gugal gegel. Tapi sok lolodok. Eta bebek sukuna sok dicerian ku benang ngawarnaan. Benang mah tali nya lain tali, benang mah nya tali lah nya tali. Benang tali jang nalian gitu di niriana teh ku tali. Benang aya benang mah dijieuna lah istilahna dijieuna tina naon gitu. Benang naon? Benang ngawarnaan. Jadi si benang teh menang ngawarnaan gitu. Eta bebek sukuna sok dicerian ku benang ngawarnaan ngarah tepatuker jeung anu tatangga. Mitoha lalaki teh kacidar resepna ngaracik resep pikeun nguseup. Resep jeung resep
air resep mah Suka, hobi. hobi. Karesep upami resep mah eta teh Ramuan lah ya. ramuan kanggo boh dina katuangan atau napi dina danget ieu mah soal ieu nya eupan nguseup. Pikeun nguseup. Ceuk jejer tukang nguseup. Jejer teh Tong salah. Ceuk jejer tukang nguseup. Jejer teh ulah sok dijejerkeun bisi kalengkahan. Nah, Tilu ieu mah cek ieu. jejer Jejer teh jadi dina ieu mah nya seolah-olah ngabejaan kan. Ngabejaan cek jejer jejer upami jejer nganggo eta teh paranti nguseup. Ayeuna teh batang anu dipake nguseup. nya jejer. Tong dijejer-jejer tong kumahanya disimpan ngajajar gitu kasih ngajar kasih jadi dijejerkeun gitu. Bisi kalengkahan. Tah urang Sunda mah kan bisi kalengkahan lah. Sagala anu manfaat ulah nukeun ka kalengkahan. Kecuali jok motor. Lajeng. Lajeng. Mitoha awewe anu pagaweana jadi tukang dedel sok ngadedel bebekelan pikeun nguseup nepi ka dedel. Aduh. Korang teh ku lauk. Jadi aya tuk Dedel ngadedel dedel mah nukeun ka pinuh teuing jadi seolah saking ku pinuh jadi rek kaluar deui eta ngadedel. Atawa ngadedel teh mere gitu nya. Ngadedel ku doa. Tukang dedel tukang cik diulangi geura. Mitoha awewe anu pagaweana jadi tukang dedel sok ngadedel bebekelan pikeun nguseup nepi ka dedel korang teh ku lauk. Ngadedel korang teh ku lauk. Nya eta lah kurang leuwih mah eta nya ngesian korang nukeun ka pinuh gitu. Lanjut. Ulah guyurnya mitoha awewe pernah rek diserahkeun lantaran dina sangu sok aya serah. Serahkeun mah di pirak ceraikan. Dicerai kulantaran aya serah dina sangu. Serah itu. Jadi serah teh pare anu henteu kulitna teu coplok. Ya. Teu jadi sangu, jadi masih kena bentukna pare gitu. Tapi dina sangu. Upami dina ieu mah upami misalkan dina sangu aya pare masih kena aya bungkusanana. Ya. Bakatulna tah eta disebatna serah mung biasaan teh seueur. Bakatku ambek eta serah digelang, laju gelang mitoha awewe digeleng. Bakatku amek eta serah digelang. Digelang teh jadi posisi dikit satos dikit tah. Dikit tah, ieu digelang. Digelang. Laju terus gelang mah ieu teh perhiasan anu biasana dina dina panangan. Digeleng mah dilindes ku roda biasana mah atanapi ku kendaraan. Eupan tara dikerokan da bisi kerok. Kerok teh salah ngitung. Kerokan teh dikerik lah. Dikerik make sendok atanapi nganggona alat sanes. Dikerok. Eta dikerok da bisi kerok. Kerok teh lepat ngetang. Eupan anu peungkeur sok disimpen di pengker. Pengker teh anu kadar caina langkung sakedik batan anu basuh gitu kan eta pengker. Ya. Upami pengker mah di tukang belakang ya. Tukang. Biasana memeh init nguseup mitoha lalaki sok diemutan ku mitoha awewe kieu. Mitoha awewe anu hideung teh kulitna hideung. Mitoha awewe anu hideng teh kulitna hideung. Nah, ai hideng mah ieu teh teu kudu di ieu, teu kudu dititah, hideng teh nya teu kudu dititah.
nu kulitna hideung upami hideung mah nya black atanapi hitam atanapi ireng. Lagedu lain. Nonton lagedu mah kucol. Tadinya mitoha lalaki sok demutan ku mitoha awewe kieu. Abah kade eupan teh ulah diemutan ku abah bisi pundung laukna. Lamun diemutan kitu si abah sok ngajawab. Nah tadinya diemutan mah di ieu nya di siga dilamot gitu kan. Diemutan mah diingetan gitu. Abah kade eupan teh ulah diemutan ku abah bisi pundung laukna. Lamun diemutan kitu si abah sok ngajawab. Bae, bau eupan teh kadiekeun. Nah, bae. Biarkan. Bae. Ari bau mah kadieu kesini kan, bau. Oh, abi nembe ngadang ieu bau. Bau. Kadiekeun. Bae, bau eupan teh kadiekeun. Dasar teueuh tukang nguseup si abah sok tereh bebenangan lauk. Tereh teh katurunan ya. Turunan tukang nguseup gitu. Tereh mah gancang. Tereh. Balik nguseup biasana pakaian abah dibeber-beber dianginkeun. Mastaka abah sok dibeber ku sapu tangan supaya teu dibeber mah jadi dibuka upami kain dikebatkeun gitu kan, dibeber tadi kebatkeun upami dibeber mah nya make beber tapi nganggo disimpenna di dieu oge nya dina ikan dina nganggo sapu tangan sok diikatkeun didamel iket lah istilahnya. Mastaka abah sok dibeber ku sapu tangan berarti ya ikat pinggang ge dibeber. Kan aya anu disimpen di demo nya kiraku ku beber kulit nya ku sapu tangan supaya teu rieu. Abah oge sok ngalaan beber tina cangkengna lantaran eungap cenah. Jadi tadi teh aya dibeber, dibeber. Dibeber anu di talian di dieu. Tah, lamun di ieu mah beber. Cancingan. Tapak beber ku abah sok digosok ku cangkang jeruk peres nepi ka peureus. Nah, jeruk peres mah diperas, dipencet ngarah keluar caina. Nepikeun ka peureus, nepikeun ka nyeri tapi kumanya pedih gitu nya. Nah, eta. Terus dibalur ku minyak sereh, tapi panangan abah diwasuh ku cai seureuh. Nah, sereh mah kang ieu teh bumbu masaknya. Seureuh mah biasa anu sok dianggo kanggo ieu, kanggo nyepah. Tapi panangan abah diwasuh ku cai seureuh ngarah teu jaram cenah. Lamun nguseupna teu bebenangan si abah sok leuleus jeung hayang balik ka leles Garut cenah. Leles, lemah, letih, lesu, lelah. Kita leles. Upami leles mah hiji wilayah di Garut anu sateu acan kotana mohon tempat tukang bajigur orang leles unggul gitu. Leles Garut. Sakitu. Atas gitu geuningan. Sakitu tah pamiarsa sadayana sakitu euy beuna gitu. Dina ngabentenkeun aya serang, aya serang. Aya leuleus, aya leles. Aya naon deui tadi teh? Kang Owo mesti aya beber jeung beber. Aya bebek, aya bebek geuningan di dinya teh nya aya kerak, aya kerak. Upami lepat nyeratna tangtos Kang Owo ge baris lepat ngaosna gitu. Tadi dia pentingna ngabentenkeun mana sareng supados anu ngaosna leres, anu nyeratna ge leres gitu. Calon aya kesepakatan deui nu bakal sora anu bakal kaluar teh henteu pasalia sareng hartosna. Dalam munti balik mah kabayang pan misalkan perang jadi perang itu perang euy cek jelema anu buukna perang kan dewasan lieur kan upami teu aya kesepakatan bakal janten gitu manya terus misalkan ieu manehna inget kana manu kerak anu kamari diparaban ku kerak kan teu leres kan ta eta pentingna
pentingna ngabentenkeun sareng sareng Sareng. mudah-mudahan ta janten kawaruh urang oge sadayana upami pamiarsa sadayana peryogi kana carita ieu kanggo diajar ngaos rohakana basa Sunda tah biasa kayak ngahubungi Kang Wowo wae. Gawe ditulis di kolom komentar lah. Ya, di kolom deskripsi mudah-mudahan tiasa di ieu. Kanggo latihan lah. Kanggo latihan. Udah kebayang anu abdi oge anu ngawitan ngaos eta carios. Weh, mantep ieu. Nah kadang-kadang pabaliut oge kan. Mana nu kedah sareng teh. Tah eta mudah-mudahan janten ka urangna janten hiji pangalaman oge kanggo diajar kumaha cara nyarios anu leres dina basa Sunda. Ieu teh penting pisan kanggo anu diajar kana basa Sunda. Betul. Margi upami ieu henteu kengeng, anu sanesna oge janten ngaco. Janten bade diajar anu naon ke janten patuker gitu. Basic lah, mah basic pisan. Nah, kedah di ieu kedah kengengkeun heula ieu. Kadang-kadang kan urang teu ninggal kana pendidikan. Kadang-kadang aya nu tingkat doktoranes tapi nyerat bahasa Sundana masih keneh cak-cakan satos kitu. Sanes kuring biasa tapi ieu mah urang silih emutane hungkul etang-etang ngabejaan bulu tuur gitu. Beres. Tah kitu panginten pamirsa sadayana mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Amin. Ieu konten ngaoskeun carita anu tujuanna mah ngabentenkeun sareng mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Hapunten pami aya kalapatan samudaya kalapatan abdi sareng Kang Wowo Senok. Mudah-mudahan tiasa teras nyarengan para pamirsa sadayana dina konten-konten salajengna. Ulah hilap, like, komen, sareng, share. Loncengna ditoel supados tiasa upami aya nu enggal konten-konten enggal tiasa dugi ka para pamirsa sadayana. Sakitu anu kapihatur, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag. Waalaikumsalam.